Tekara asa 3 minggu pagawean ukur ngajedog bae we di imah. Udang sare moyan leuwih pikatutung. Udang sare moyan leuwih pikatutung. Kitu we jeung kitu pagadagan teh. Ari kaluar imah sieun katepan ku virus corona. Leutik tapi mati eta virus teh euy. Matak lungsing daing mah. Isu kene pagawean ukur kieu we jeung kieu. Pikirana sarung sing Bapak Haji Oman anu bageut. Teungna alam dunya geus siga eueuh manusia. Kedah kumaha duh Gusti. Kedah kumaha si ayah sukeneng si garawakan nyaya naon atunya. Astagfirullahaladzim, sukeneng si garawakan kulutus mulunyun tepu gue atu akang. Ih nyaya naon atuh anu yang peduiteun ka itu resep mamah sukeneng adatan teparulu. Hari mama kieu patut ditanyangan gawe jeung duit ketenjol situasina berkumaha kitu ya teh. Ayo dikira lagi gerewekan we pagawean teh. Hari basa, hari diomongan teh. Hari nyeunan budak resep di titah marapanana meni mumul maneh mah. Hakah we ngagantel poe jeput. Pikarajud kieu nu aing teh cida. Dieu aing ngabandunganna oge. Dieu. Ka dieu tinggal lampahan lanceuk maneh ye. Naon atuh teh lah. Juk kene segarawakan gandeng lah dengan oge. Aya naon atuh. Tingali lanceuk maneh, lain yang duit kalau balesan we. Mana di mana kita ka dia tuh. Lek. Ka dieu maneh geuna le. Oh, iya. Kita mau ke toya euy. Jur. Ang norakeun asa boleh. Aya naon atuh akak. Ieu teh tawur aing mah. Kieu cenah panangankeun gawe jang sia asukan anu ngabutuhkeun tanaga. Astagfirullahaladzim. Kareke hudang sayang sare deui. Atuh rezeki teh kapatok hayang atuh akak. San hayang sare panangankeun gawe sugan aya nu ngabutuhkeun tanaga. Alhamdulillah. Karek nyiar tambaga. Nah, gitu atuh naon we. Ayeuna mah karek kieu mah nya. Penting mah halal. Kiraha karek nyiar tambaga. Gudeg. Jerek jualan gudeg deh. Nu penting mah halalnya. Ari jualan gudeg mah beteng sebe. Duit teh. Sike hejau kana gudeg. Sae kan mah jualan gudeg oge nu penting mah halal. Tapi si Ece bisa masak. Apa urang ge jualan gudeg teh halal.
Tapi saha kehe orang jalan gudeg saha atuh saha. Tahu saha? Obat Gusti. Anu jualan gudeg kehe. Tapi jejedir maneh anu gudeg. Bose bangsa ning nu kieu teh ya kitu ya nu diajaran teu nepi tamat teh. Anu kieu oge kitu nu akikahna ku daging marmot teh. Nu rek jualan gudeg. Tapi eta cepir, eta jejebir meni gudeg. Teu aya nu rek sare. Teu aya nu rek neangan barang siar tamaga. Nu ayana ge pangneangankeun gawe rancik sia. Sugan aya nu ngabutuhkeun tanaga kehet. Oh nyahampura we tuh ce. Keur kieu masana butuhkeun pagawe. Batur ge sarua butuh duit. Kebaraan yang pagawe. Geus tong makamak wae sia nyanung ke. Teu paduli rek kumaha ge. Rek nyanung ge kok bae, kaos anu daek we sekolot kieu we ge. Angguran mah neangan gawe dibanding nyanung mah. Budak uruskeun kayak dibereakan naon kitu. Nya ku batak. Tong kitu bising diolan pariaga. Atuh ulah ya ieu mami teh bopi ya. Atuh fobia eta mah kehet. Fobia mah lain tuangan nu ngeunah teh lain ya. Atuh eta mah bakia. Oh sugan teh. Terus kumaha ieu teh atuh aya. Oh no. Smackdown dia mah sagala rupa ge dipagelan di imah. Atuh lain Smackdown tapi gentong meureun. Teu eta apa geuning. Karunya we budak dahar kudu saayana. Gentong mah buleut. Nu buleut teh ya siga wak Simadun. Atuh lain gentong nya tapi lontong. Atuh lontong mah dahareun. Lain lontong mah mun si Adi lempang sok lontong geuning tah. Atuh eta mah polontong. Teh. Da ka aing deui nu beunangna teh. Teu salaki teu pamajikan teu Adi. Lockdown mun kehet ah. Mana pamajikan maneh dia teu kaciri biasana wayahkeun geus puleunteungan jiga kolecer. Keur ka pasar cek keur balanja. Nah emang maruka kitu. Kamari mah ece ningali teh. Tukang bubur dilarang keras. Tukang sate ditarusukan. Tukang roti dibalakar. Dikarunya teh ningali teh. Serius teh? Atuh ari maneh. Maunya yang jualan bubur keras. Di mana-mana lagi jualan bubur malam nih. Anu heuras mah iwal kupat, meureun lain bubur. Tuh eta kumaha teh tukang sate sakon ditarusukan kitu we. Heuh atuh, pikir we si lain. Nya aya tukang sate teu ditarusuk. Mun teu ditusuk mah nya rek dicanggeum. Atuh kaduruk meureun jeung leungeun-leungeunna. Tak kuat kitu eta mikir. Teu kapikiran ke dewek mah da. Terus eta kumaha tukang roti cek? Ari tukang roti mah geus sidik dibalakar. Da bacaan dina rodana oge roti bakar dan roti kulung. Oke, ngertos. Baca. Barana tapi salah ya teh euy. Akhirna pamajikan aing teu ngomongkeun di pagawean euy. Kabeh benjokeun. Jadi kumaha ieu teh atuh ya? Ya aya pagawean sejen kitu. Atuh mami teh yang balanja meureun. Hayang meuli emas saranggeun ka dieu nepi ciga batur nepi ka dieu. Kongkorong nepi ka handap ka dieu. Hayang mama oge atuh. Hayang meuli besak anyar. Segala rasa hirup. NANI?! Omae wa mou shinde iru.
ku ke atas si Ece hayang bisi eudeup mah aya pagawean ti baturan dule cepet teuing gaji gede dahar meunang ngeunah pokona mah satu aya geuning di si ule sak tong balesan deui nya gawe naon kitu le gawe mah gampang ceu ukur rampengkeun toge tong nepi potong bisi eudeup mah babas sugan teh heus ya kehed tinggali ku pamajikan aing kunaon geus kieu ka supan dimanfaat kayu wae bawa ieu injur senggokong teh kitu kunaon beb These nuts. Got him. Got him. Kita di pasar loba barudak murah jauh deh kieuan tiga pasarupan diturutannya itu malah teh kenapa sih nepi ka tutuluyan itu bisa euleun dalam lagi bisa tuh kerja kecil-kecilan mah jagoan jawarana baru kita kunen mah Geblek euy gara-gara corona jadi karieu KB jadi sare blengke jadi lihat ting di sini mah teh kudu di rukia ieu mah kabehanana hari di rukia setan asin ngomong macem-macem geus 3 minggu lilana cicing di imah dompet kanel jadi ipis gara-gara corona manggih jang dahar isuk geges alhamdulillah mun teu manggi daharnya enggeus we innalillah duh aduh dompet ipis duh aduh gara-gara corona duh aduh kudu kumaha duh aduh gara-gara corona enggeus 3 minggu dahar kur kitu jang kitu hutang nambleg istri rudet kawas nyeri huntu ajarkeun mah hoream neang jang sisaku padahal mah kondisina nu keur goreng patut duh aduh pikiran sakuat kusut duh aduh kulit sakuat kariput duh aduh pikiran sakuat kusut duh aduh kulit sakuat keriput